Kenapa nih? Orang penemuan artis di Instagram kelakuannya Allah. Kamana wae si Maul tadi ditungguan orang kalah yang arulin Instagram. Sok cang mimitian gawe kelompokna. Sok hayu, Raffi minjem HP-na. Urang tiangan materina dina internet. Iya tak, tapi tak aya kuotaan. Gimana sih? Nya enggeus atuh make laptop urang wae. Aya modeman ieu, aya kuotaan teh. Nya aya atuh. Untung aya internet. Coba mun teu aya internet, nggak nempot di mana? Dari orang pengaruh internet bikin kehidupan Remaja. remaja. Nah, iya. Ulah nunya aneh-aneh ya, Ul. Oh, ente lah. Kan dia Ul, kurang bantuan. Wah, muka naon eta? Ieu teh iklan. Maul. Kalawan remaja zaman kiwari sok salah menggunakan internet. Ente asa ngagunakannya bener. Bener, internet teh berguna pisan bikin kehidupan remaja sarupa urang kieu. Benar, kurang bisa neangan informasi dina internet. Komunikasi oge zaman kiwari mah dina internet ngagunakan media sosial. Bener pisan. Segala informasi teh bisa dihasilkan dina internet. Mamah urang ge sok neangan resep masakan tina internet. Lanceuk kuring ge, sok lemun belanja tina internet. Kuring nih, sok jualan di internet. Pokoknya mah loba pisan manfaat internet bikin kehidupan manusia. Bener pisan Raffi, urang kudu gunakan internet kalau bijak, gunakan internet pikeun hal anu positif. Yang geus atuh urang tuluykeun gawe kelompokna. Ayo. Ame tos ieu urang bisa ulin heula. Ya, Raffi anu dipikir teh ulin bae.